Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin bagian anu kaduana. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu kaduana. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana caturkeun poe isukna, isuk-isuk keneh harita sareng sena mandi di pancuran anu aya naluhureun balong ulis holil. Lamsijan disalin ku baju paragi sapopoena ari buburuh nyaeta rebig teh. Ngahaja inditna teh ti imahna kira-kira tabuh genepan demi ngajugjug ka imah mangbarna anu maksudna marek mantuan nganggeuskeun kandang hayamna. Keun wae cenah buburuh ngunjalan kai ka Mang Seno mah arek dibolaikeun we. Da teu ngeunah ku mangbarna lantaran manehna kamari geus merebeas. Atuh syukur-syukur mun Mang Seno daekeun nungguan barang sapoe eta pisan anu diharep. Teu dinyana nalika lamsijan geus nepi ka imahna mangbarna. Kasampak teh geuning Mang Seno aya di imah mangbarna keur ngarobrol jeung mangbarna di teras hareup. Atuh harita keneh oge lamsijan terus papalaku heula. Geuning aya Mang Seno di dieu. Kabeneran atuh Mang. Tadi nama abdi teh rek ka ditu rek ka bumi. Mung nya kitu abdi teh rek nyarita heula ka mangbarna satadina mah Mang. Nya jang puguh mamang teh aya perlu ieu teh ka mangbarna. Kumaha kitu jang? Arek tulus ngunjalan ka inu mamang teh moal jang.
Cek Mang Seno. Puguh eta Mang abdi teh ieu rek papalaku ka Mamang. Lantaran poe ieu masa dinteneun abdi teh rek mantosan heula nyieun kanang hayam anu mangbarna teh malam sijan. Sementara mangbarna mah terus mairan. Ayeuna mah mending kieu we atuh Jang. Ceuk Mamang mah keun wae lah perkara nganggeuskeun kandang hayam mah. Da saeutik deui ieu. Ayeuna mah leuwih hade sok we ngilu tah jeung Mang Seno. Ongkoh pan bisi Ujang butuh duit keur di imah. Ceuk mangbarna. Nyajan da paling oge setengah poeun deui ieu teh kagok supaya kaina teh rek kajual. Karunya ongkoh kasih wayong eueuh baturna di leuweung lamun Ujang teu gawe ayeuna mah. Ceuk Mang Seno kalam sijan. Nya atuh ari kitu onaman mah abdi nurutkeun Mang we lah. Mangga we kumaha dena Mang. Ceuk walon lam sijan. Nu satuluina manehna terus pamitan ka mangbarna. Mangga tuh Mangnya. Hampura we kuring. Jadi teu tulus ieu. Milu mantuan nganggeuskeun kanang hayam teh Mang. Teu nanaon. Sok Jang, teu nanaon. Sok we atuh. Jeung Mamang mah tenang we tenang. Dar heula atuh Jan jika dapur. Nyokot we ku sorangan. Da pamajikan Mamang mah geus mangkat ka sawah tita dari mulak oge. Jung dar heula. Wios Mang, hatur nuhun da entos mumuluk mah ongkoh tadi di bumi. Mangga teu nya Mang, kuring pamit heula Mang. Ceuk lam sijan bari terus ngaleos kaluar ti buruan imahna mangbarna. Sainditna lam sijan harita mangbarna nyarita ka Mang Seno. Mang Seno kula mah sok karunya euy ari nempo si Ijan teh. Da cacakan mun boga pausahaan mah kajeun lah rek dititah di urang we meureun gawe teh. Ongkoh da ari manehna mah jujur budakna. Kula teh prihatin da ngarumasakeun sorangan taya kaboga jaba geus teu boga bapa di silam sijan teh. Nya sarua wae urang oge sabenerna mah sok teu tega ari nempo keur manggulan kait teh mangbarna. Da heueuh atuh ari pikeun pamuda sapantaran manehna mah jarang aya nu daekeun buburuh malen model kitu teh. Nu matak ku urang teh sok dibere leuwih we buruna oge. Najantara ari gede mah tapi lumayan we jeung nambahan meuli dengan sanguna kitu tah mangbarna. Ceuk Mang Seno. Heueuh nya no mudah-mudahan we atuh si lam sijan teh sing gede milikna bisa ngangkat martabat nu jadi indungna ngarah teu sangsara wae. Sok baluas lamun ningalina geuning sangsara kokoro nyoso malaratrosa. Kadang dahar manggi isuk henteu sore, manggi sore henteu isuk. Duh, sok ketir sakeupeung mah nemponana no. Terus ayeuna ye enterek terus ka mana no? Nya uing marek kaleuweung we meureun bari nganteuran opieun jang anu digarawe. Kadenya Mangbar ulah poho da urang teh butuh pisan ieu teh. Tulungan heula we ke ari geus payu kaina mah ku urang langsung digantian deui ieu nya. Nya tenang wae atuh no. Ke sorenya dianterkeun ka imah ku kula. Heuh atulah syukur ari kitu mah atuh nya Mangbar. Hayu atuh ayeuna mah kula rek kaleuweung heula Mangbarna. Pungkas Mang Seno sanggeus disanggupan ku Mangbarna rek dibere nginjem duit pikeun anakna anu keur kuliah di kota. Cag kayaan Mang Seno jeung Mangbarna urang tinggalkeun. Caturkeun di tempat sejen. Nalika lam sijan geus aya di jero leuweung tutupan. Harita manehna keur ngareureuhkeun kacape bari nueuskeun kesang anu luut leet maseuhan sakujur awakna. Kabeneran angin tiis meninga hiliwir kawas anu surti hayang milu manggeberankeun kana badan lam sijan. Sedengkeun Mang Wayong
maneh nama nyaran dewe kana tangkal mahoni. Tepati lila kadenge Mang Wayong cumarita. Jan, tinggal 2 deui euy, unjaleun teh kai euy. Mudah-mudahan we atunya bisa anggeus meme bedug supaya uing bisa ngarit beurang keneh ye. Itu embe euy geus teu pangarit geus lila. Anu kuri para duncau we jeung duncau paling banter jeung daun nangka. Nyamang kayang uing oge kitu supaya uing oge tere menang duit ongko. Tah bener kitu eta pisan anu diarep-arep teh Jan. Jan, cek uing sote dari maneh mah ngorakene ieu. Ari aya nu ngajak mah mending ka kota we atuh meh teu capek teuing gawe di lembur mah Jan. Mun bisa mah ulah hayang buburuh malen. Nyah ongko eta ku tumpang jeung ku tampang rupa anu kasep kitu bisi tereh kolot digawe malen mah. Sugan we atuh dipanggihkeun jeung jodoh anu beunghar ari gawe di kota mah. Tapi kadenya Jan, mun nepi ka maneh kabiruyungan menang jodoh anu beunghar, ulah nepi ka poho ieu ka Mamang babaturan balangsak gawe. Amin amin amin. Ya mudah-mudahan we atuh aya jalana isuk Mamang. Da lain teu hayang ka kota uing teh Mang. Tapi nya kitu ari eueuh nu ngajak nama pan bingung ke malah kapidangdung. Nyadungakeun we Mang lah nya. Tenang. Da uing oge moal nepi ka mopohokeun ka balad sapapait sama manis mah. Teh malam si Jan anu sarua ilu seuri bari itung-itung ngababaraha teh sorangan. Sabot keur uplek ngobrol kitu, na atuh ti palebah rungkun kirinyu ujug-ujug kadenge sora anu nyegrok tarik pisan. Segrok, segrok. Barang diliuk Lamsi Jan jeung Mang Wayong kacida ngakebegna waktu nenjo aya bagong sagede embe keur mureleng kamaranna duaan. Jan, kencang naik, misi disuruduk Jan, naik Jan, naik Jan. Cek Mang Wayong ngakurowok, bari manehna mah langsung pak terekel kana tangkal mahoni anu keur disalandeanana. Sedengkeun Lamsi Jan karek oge arek lompat, eta si begu teh kaburu manten nyuruk arek nubruk, wut seruntul, kuajelong. Daek teu daek demi nyalamatkeun diri. Lamsi Jan kudu loncat ka lebak. Ngan apesna pikeun Lamsi Jan. Kulantaran pas ngajol ka handap, jeleng gujubar. Rag-ragna kana cai anu masih kene tarik umpal-umpalanana. Alatan pan poe kamarina tas diguyur hujan meuni sapoe jeput. Cai caah anu sakitu ngagulidagna. Kari-kari Lamsi Jan ngajol labas teuing kana wahangan. Atuh Lamsi Jan ti gejebur bari terus ke bawah palid. Sedengkeun bagong anu boga pokalna mah teu malire deui sanggeus nyaho calon korbanna ti gujubar mah. Eta si bagong teh tuluy birat kabur asup deui ka tengah leuweung. Tulung. Bisi aya jalma di leuweung gancang ka dieu euy. Tulungan itu si Ijan Palid, tulung. Kitu Mang Wayong gogorowokan tina luhur tangkal mahoni. Bari hate tagiwur antara sieun jeung teu tega ningali Lamsi Jan Palid. Sementara harita Mang Seno nu karek nepi ka kebona anu rek nganteuran barang ngadenge aya nu menta tulung. Mahena gancang lompat sakalompat lampetna muru ka sumber sora nu menta tulung. Sanggeus nepi ka tempat Mang Wayong anak kebeg deh. Mang Seno jadi ngekebeg kaget waktu nenjau Mang Wayong keur gogorowokan luhur tangkal mahoni. Aya naon ieu teh Wayong? Cik turun heula aya naon Yong? Tanya Mang Seno semu hari weus. Oh, itu si Ijan Palid, Mang. Tadi rek ditubruk bagong adon
ngajol ka wahangan mang. Kumaha? Si Ijan palit. Ya Allah. Kumaha ieu? Gancang turun tuyong, turun bejaan batur. Gancang bejaan batur di lembur. Sangkan mantuan neangan ka dieu euy. Kurang rek neangan ti heula ieu. Gancang-gancang susula barudak, susulan nga jelema. Cuk Mang Seno hari weus. Manehna jadi panik. Bari teu loba omong deui manehna tuluy turun mapai-mapai sisi lebak kahilirkeun. Sementara Mang Wayong sanggeus aya di handap, manehna terus ngebertak lompat nuju ke arah lemburkeun arek ngabejaan warga kampung. Sedangkan Mang Seno harita nu keur mapai-mapai wahangan bari gogorowokan. Ijan. Lamsi Jan. Mana di mana Jan? Cek Mang Seno anu soak sesoranganan bari mapai-mapai sisi lebak sesuganan aya si Ijan anu nyangsang. Selang sawatara waktu ori brul teh warga kampung Bantarsari geus ngabrul daratang di pupuhan ku pangurus desa. Nu satuluyna marangan Mang Seno anu keur neneangan Lamsi Jan kahilirkeun. Para wargi sadayana nyiotna cai walungan anu ngagulidag anu mawa Lamsi Jan harita kebat ka muara Cijolang. Najan satekah pola ngusahkeun diri ngojay sakuat tanaga. Tapi oleh tanaga Lamsi Jan teu cukup kuat pikeun ngalawan tarikna Caah. Karelep karebek rongheap. Karelep karebek rongheap. Sabaraha kali Lamsi Jan mucunghul di tengah puseuran cai muara. Beuki lila napasna beuki eungap sedangkeun tanagana beuki leuseuh leuleus. Lila-lila mah Lamsi Jan anu keur kabawa palit bener-bener beakeun tanaga. Dina hatena harita ngan ukur bisa pasrah sumerah. Lamun memang takdirna kudu maot poe harita, manehna narima. Hatena sasambat kanu jadi indungna, muntang tulung kanu agung, memuja kanu kawasa. Hampura mah bisi umur abdi ditakdirkeun kudu maot ayeun alatan palit. Hampura mah ku uing didungakeun mudah-mudahan emak salawasna aya dina panang tayungan Gusti. Kalayan waras badag, kalayan waras badan, jeung digampangkeun milik rezeki. Hampura mah uing moal bisa mantuan deui nyiar pangupaji wapikeun emak. Kitu melas-melisna hate Lamsi Jan anu sakujur badana mimiti ti karelep ka jero cai. Tapi sok sanajan kitu ari perkara takdir mah moal aya nu bisa nangtukeun najan syariatna nyawa geus aya dina tungtung ti koro. Saranti Gusti anu Maha Suci anu maha musik malikeun makhlukna. Ciga harita nalika Lamsi Jan waktu kayaan keur sakarat, lamun geus sakarat teh mah ti tungtung langit ujug-ujug ngeburi nyai aya cahaya hezo nyambar waruga Lamsi Jan dibarungkus soran nu ngaceleger gelap anu sakitu tarikna. Barasat celeger buri nyai duar cai muara nepi ka muncrat semu ngebul. Sedangkeun cahaya hezo anu tadi nyambar tuluy ngagulung raga Lamsi Jan anu ngolembar di tengah wahangan. Nu saterusna mah waruga Lamsi Jan dibawa ngabelesat, dibawa ka luhur Megamalang. Sementara warga kampung anu kaparengan geus nepi ka muara kabeh oge pating koceak. Kusabab soak waktu nyaksian kejadian aheng seperti kitu. Aya cahaya hejo ngabarasat nyamber kana waruga Lamsi Jan anu satuluyna nyeles ditungtung deuleu.
para wargi sadayana ditungtung langit beh kaler nyirorot cahaya hezo laju nyurubuk nembus alam sejen anu tempatna teu pernah kabayangkeun ku akal waras manusia. Seot suruh jeleg cahaya hejo tadi kiwari ngajelema jadi seorang wanoja gelis campernik, gelis rancunit, gelis kabina-bina, gelis kacida, lir widadari anu nembe lungsur teh kahyangan. Eta wanoja keur magelis bari make raksukan sing sarua hezo. Dina tak-takna mamanggul hiji waruga anu kayanana teu ngalempreh teu usik teu malik. Nu satuluyna eta si wanoja teh sup asup ka jero wangunan anu pakaranganana dipinuhan ku kembang sataman. Sanggeus aya di jero wangunan, si wanoja teh terus ngecageun waruga lamsijan kana luhur dipan. Dina kasur empuk nu diamparan sepre buludru warna beureum. Menang sakadapan mah panon ceureleukna eta wanoja neuteup ka lamsijan anu ngalempreh pias teu usik teu malik. Teu lila eta wanoja tuluy ngoloyor ka ruangan tengah pikeun nyokot cai dina cerek warna kaemasan. Aya kana setengah jamna harita lamsijan karek kurisik lilir. Nya panonna beunta laju gulal giler nitenan kayaan di sakurilingeunana. Sanggeus pangacianana puli. No, ari korejat teh. Lamsijan langsung ngorejat. Ngagurinjal hudang alatan ngarasa kaget waktu sadar yen dirina di tempat anu asing. Beu ambe. Nah di mana ya aing? Atawa aing teh di alam kubur, di alam barja atawa di sawarga gitu ya teh. Tapi piraku ari di alam barja mah. Sabab aing aya dina kasur empuk jaba alus ieu teh. Tapi di sawarga jika nama ieu teh. Lantaran ieu wangunan teh meuni sareungit kieu. Coba itu ay. Aya di taman meuni endah kieu. Itu taman meuni endah ya Allah. Di sawarga kitu aing teh. Kitu gegerendengan alam sijan. Bari noong tina jendela kamar ka taman anu sakitu endahna. Sabot keur bingung kitu ti tukang ngeunana kadenge aya sora nu ngadehem sora awewe rada halimpu. Gebeg. Lamsijan sapada harita ngagebeg. Bari langsung malik. Nalika malik breh. Aya awewe geulis. Atuh lamsijan nepi ka molohok bengong, olohok nemang kadu mata simeuteun, panonna meh teu ngiceup-ngiceup. Napasna ampir-ampiran eureun waktu nenjo saurang wanoja anu sakitu endah jeung geulisna. Komo waktu dirina dipalengpeng ku imut pamirut imut anu ngagelenyu eta wanoja. Ngan teu we ari tuluy kapiuhan mah. Daun irung lamsijan jadi kembung jeung kempes. Kadang kembung kadang kempes alatan ngangse seungitna eta wanoja. Saestuna mata lamsijan neuteup si wanoja anu eueuh picawadeunana saeutik-eutik acan. Bari jeung arapap areup-eup lamsijan ngawanikeun maneh tumanya ka eta wanoja. Hapunten. Nah, ari sarira teh widadari atanapi manusia cek lamsijan. Abdi mah sanes manusia sanes widadari. Walon si wanoja bari tetep imut. Tapi pikeun lamsijan rarasaanna jadi beda jeung nu tadi. Kesang tiisna ngaradak ting gorolong tuurna jadi norok tok sabab da pemikiranana boga kayakinan yen wanoja anu aya di hareupeunana teh
lamun lain manusia atau lain widadari meureun dedemit atawa siluman wahangan cijolang. Seeutik oge teu pernah kabayangkeun dina uteugna bakal ngalaman kajadian aneh model kitu. Seperti kejadian harita nu kaalaman ku Lamsijan. Perasaanana campur aduk antara sieun jeung was-was. Komo nalika ngadengi katerangan ti si Wanoja anu nyebutkeun dirina lain manusia jeung lain widadari. Berarti salira teh jurig meureunnya. Tanya Lamsijan satengah buncelik. Tuurna noroktok ngageter leuwih tarik. Alatan na pikiranana anu aya ngan ukur dedemit jeung ririwa anu bakal ngaganggu katenangan hirupna. Sanes Kang, abdi sanes ririwa sing tenang we Kang. Lantaran abdi teu sapertos nu aya dina emutan akang. Cek si Wanoja kalawan sora halimpuna. Wanoja anu make baju hezo jabati eta imut kareueutna eta Wanoja teu waleh ngahias bibir endahna anu ipis nyempring semu beureum mata gemes hayang ngegel. Naon atuh nu salaresna salira teh cobi jelaskeun. Atanapi memang ieu teh aya di alam barja gitu. Waktu ngadenge pananya kitu ti Lamsijan, si Wanoja ngadon ngalengkah maju beuki ngadeuketan ka Lamsijan. Bari jeung panonna neuteup seukeut ka Lamsijan anu beuki samara pola. Atuh puguh pikeun Lamsijan mah tong boro-boro ayeuna anu jarakna ukur sajengkal ti si Wanoja. Belah tadi oge waktu masih aya kana 3 lengkahna jarakna. Detak jantungna geus ratug teu bubuh. Sakujur awakna beuki ngageter maklum lantaran saumur-umur oge dirina karek ngalaman deukeut jeung Wanoja geulis model kitu. Kang, Kumaha? peryogi kauninga ku akang. Nu salaresna kiwari akang sanes aya di alam kubur atanapi di alam barja. Kumargi akang teh teu acan maot. Akang masih keneh jumeneng. Kiwari akang teh kasarad ke alam jin Kang. Walon si Wanoja. Sementara Lamsijan ngan teu wae ari langsung ngagoler mah saking ku kagetna ruas nalika si Wanoja nyebutkeun dieun manehna kasaran ke alam jin. Bentet punten berit sanes berisik soang sanes berarti satrika teh salira teh jin atunya ari kutu mah ari kitu mah. Mohon leres Kang, abdi teh bangsa jin. Hah? Bangsa jin? Lamunnya bapak bangsa jin? Kunaon atuh meuni geulis pisan? Tanya Lamsijan bari jeung gugup. Tapi si Wanoja muguh seuri mani lucu sabab ngadenge pananya Lamsijan nu sakitu polosna. Mohon Kang, leres abdi teh bangsa jin. Bangsa jin? Tapi geuning eta lambe salira akur jeung lambe manusia. Emangna lamun lambe bangsa jin kumaha kitu Kang saketerang akang? Cek guru ngaji akang.
bedana manusia jeung jin teh cenah biwir jin mah tibalik jeung bibir handapna manusia. Lamun bibir handap manusia nangtung tah bibir jin nangtung bibir handapna kagigir. Ari bibir manusia mah bibir handapna nangtung bibir luhurna nyanggigir. Akang mah aya wae ngaco. Geus daripada ngaco ayeuna mah urang entosan we Kang Geuning entosan. Itu tinggal waktosna Kang. Tos teu kapan. Uluh. Waktosna kabujeng seep pamiarsa dongeng ate ofisial. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Atuh kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.